Tuh, pakai payung. Penampakan punya mana yang mendoanya rasanya dia yang mendoa ke mana ke mana ke emang ke tempat mana itu tempat masalah ya aku artis itu enggak aku tadi sampai nggak kelihatan kenapa aku lagi enak-enak langsung musik sama kodar bukannya masalah itu tapi aku rada ke Tukang saksofon dah parem. tersumbat Ayo dipanggil teh saha tadi teh? Rita Sugiarto. Mesti tau bujur. Lah. Enggak tahu. Eleh artis dia bujur sama pieu mah. Tapi dia Menisingkan. di dia aya artis mandiri anu terkenal. Ada di Pak kemana sama nyampaikeun teh. Di dia aya artis terkenal. Ngaranna teh sate anu aya karangan teh. Dita. Si Dewi Sagita. Kumodel kieu. Iya dong. Ngagung enggak tinggalin. Ade mana ulah ngalieuyan operator sound systemnya. Benar gitu. Nah gitu. Si anu ngadat. Ieu. Ngaranna apa? Bunda Kirana. Oh gitu? Kirana Putri anu tos ngaluarkeun albumna seueur. Oh ieu. Tah, ieu teh lamun dibandingkeun jeung Bunda Kirana. Eueuh naonan. Eueuhnya. Atuh tulisan Bunda Kirana tolong sia. Sia dawanya teh alus haluran. Atuh ngeus. Lamun ayeuna cek mate tulisan kene maneh atuh aing meuli keupelan. Udah, si Bunda mah cantik teh. Oh iya dong. Wah, siapa? Ayang kepala sarwan. Kamari keupelan ku peureup cek. Lain. Halus tinggalin. Iya, bajunya pakai kemangkol. Lain mangkal we. Apana ku menyesuaikan. Lain sesuaikan dia urang teh seula ieu cek Pak Haji Mandiri, Pak Haji Ungu. Lamunnya cenah ieu gagantina Rita Sugiarto kudu bisa. Emang katanya bisa naon atau bisa naon? Aku teh masuk ka bisa kan berarti Anu lain multi talentan, multi talenta. Kalau nana pernah ngiksi. Suara binatang bisa? Bisa. Benar? Bisa. Cik coba, serah anjing. Ya, lamun suara kucing naon? Kucing anakna lah. kucing gering. Oh, eta suara kucing anakna. Lamun suara kucing dewasa. Kayak eta suara kucing dewasa lalakina weuna. Oh, lah nu bieu coba suara lalakina. Lamun awewena. Nah, Lalu kucing parasea, kucing parasea. kucing awewena jeung kucing lalakina parasea. Kayak nggak sumut tangan gigit tolong. Oh, udah bisa. Sepeda tadi bisa, jadi ngenan sok. Eta naon make tungtung namek gitu. Biasa deui. Naon? Tungtung nasok seret. Serbu. Bagong.
Ya, selama rumah. Bun dapat si apalan da boga manehna oge. Entong. Ayeuna lamun suara cacing. Aya Kang Mul teh ieu. Apalan. Suara cacing. Oke. Masuk saya cacing gitu, Hon. Kumane asupkeun cacingna kana jero kerese. Betul. Pan kudu kata si cacing teh. Ada masalah keresa gitu. Tapi ada gitu-gitu ke lain. Atulah tolong. Ya. Ngadenge beja yen teteh teh geus takon cara. Komo dina ayeuna cenah ieu alat musik teh aya di dieu mah ieu mah geus modern. Coba teteh buktikeun alat musik anu memang aya dina diri teteh. Sok, ya alat musik nu bisa. Naon aya? Oh ya, jangan teteh bisa naon alat musik. Sok musik. Salah tarompet. Cobaan lah tarompet kumaha? Cobaan ke turunkan. Dah. Coba deh. Salah tarompet tenang kencang, Pak. Bisa kan gitu main salah tarompet? Kunaon oke tungtungan eta mangurus tuh nanti sindro cepat. Gerak kirim dirinya. Cek. Uing yang nanya ya nama. Lamun teh bener di salah tarompet. Genang mah ya di dieu. Hah? Genang mah ya we. Aya ton kenangan tuh tong bareng pae tuh. Kalau jadi pak jubang, duding ta eta gitu. Heeh. Atuh geus saku sungut maneh atuh. Oh, sudah atuh kalunya keur berang dahar. Maneh ibaratna gendang coba sekali deui. Pak jubang, duding keung da kitu. Tarompet. Oh bisa? Tarompetan. Genangan kuing. Oh gitu. Mana bencana tuh? Mang mencak. Oh, mau bencana. Oh, artinya aku yang bencana tuh. Sok, siap. Ayo. Heula tuh. Sok aja, sok. Orang bencana kudu sigat. Heula. Ya salangan. Itu ngomongkeun gipet. Oke, nanti bareng kudu genang atuh sok. Siap. Sok. Pesan-pesan heulanya. Naon? Tong lihat ieu. Sok. Sok siap. Siap mah. Tarompet mulai. Pak dubang, duding. Kalah. Gong panjang. Gong panjang. Konok. Panok. Konok. Siap. Kalah tawa ka digongan tuh dia. Siap. Pak dubang, duding. Kalah. Marobah. Heula kan ieu kan bencana rek. Bener ya gong panok. Konok, tong lihat teuing. Marobah moal. Ulah. Oke bisa genang gong panjang moal. Oh, sakit siap. Pak dubang. Aduh, ayo Mas Yon terobah ya ayo mah dikekan. Geus bari ka ponok. Ponok. Marobah tadi bener. Sok siap. Pak dubang, duding, ayo Mas terobah. Yang nggak ari hese genang ponok pe genang panjang we. Genang panjang. Gong panjang. Benar. Siap. Sok. Pak dubang, duding, Pak dubang, duding, Gendak bohong na panjang teh aku aing kapan beda. Ada dulu we. Maya teh bagus. Ya. Resep kagawean anak aing. Gong panjang mah tadi menikah di ponok. Nu ponok mah ku sakieu teh. Aing nu panjang mah aing kitu anak aya uplak kaprek. Tetep Ayo mana? Tok. Hei, dua Pak. Catat dah. Harusnya. Aing balik belum sebulan. Ya, naon? Apa si atot mah curi saeun ngarampakna oge. Gitu. Jadi cineungeun tuh ngagayeman salah. Sok kita sering nyanyi lah.
aja. Teteh mending kada ngalaku